alamin walhamdulillahi rabbil orang kawitan lawasan sholawatna ku doa maulana ya maulana sarena dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik maulana ya maulana ya sami' du'ana Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin jamaah rahimakumullah, Kang Yayan, Ibu Yani, langkung dipayun beribados bagi urang sadayana. Ayana. Bisi. Langkung dipayun beribados bagi urang sadayana sejana hatur kenuhun ka Kang Yayan sareng Teh Yani anu wengi ayeuna paratos ngayakeun pangaosan. Nah, selain dari urang nuhunkeun mohon margi jasa atanapi wasilah anjeunna nyepitan urang kali ngayakeun pangaosan wengi ieu waya kieu urang jadi tiasa ibadah ka Gusti.
tiasa ibadah ka Gusti. Mudah-mudahan amalia ibadah urang sadayana dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, urang pantas payus muji syukur ke Allah ku ngalangkungan rasa syukur urang ka papada jalmi. Matak name ku pribados dipayunkeun urang ngahatur nuhunkeun heula. Soalna jalmi soleh teh lain jalmi nu ngan seukur bener ibadah ka Allah, tapi kudu bener oge jeung papada jalmi. Man lam yashkurin nas sakuturkeun. Manlam salah rehat budak kumpul tanah manlam yashkurinas lam yashkurillah sing saha jalmi pilih kalau pilih itu kita sing saha jalmi urang dieu urang cicarita anu teu tiasa syukur ka jalmi maka moal tiasa disebat syukur ka Gusti Allah. Jadi mun urang hayang disebut bener jeung Allah kudu bener jeung jalmi. Ciri jelema nu bener ibadah akur jeung akur jeung tara silih goreng, tara silih gogona, tara silih awon gitu. Aya nu sok ngomongkeun datang aya ngilu ngaji di dieu sok ngomongkeun datang aya ngilu ngaji. Jadi ngilu ngaji itu aya nu sok ngomongkeun batur. Mana cing ngaji? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Wargi-wargi urang ayeuna di Garut nuju kenging musibah kasapu ku banjir ban. Mun kolot baheula mah nyebut teh caah deng budak eno teu arah kali naon caah deng nya banjir panang teh aneh caah deng. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayeuna tu batur meunang musibah teh meureunnan sial ihtong gitu. Urang mah di dieu dicarita salamet leres. Ceuk hitungan urang salamet. Nah, make ceuk hitungan urang moon da ceuk urang salamet teh ceuk Gusti Allah kumaha cantang. Nah, ari ukuran Gusti Allah salamet jeung cilaka teh musibah atawa sanes. Naon atuh ukuran salamet jeung henteu? Sikap urang dina nalika mayuna naon nu dongkap ti Gusti disebut salamet urang cicarita ku Allah teu dipasian musibah, ku Allah diberena nikmat, ku Allah dipasiana sehat, ku Allah dipasian jajak. Lamun urang nying hareupanana sehatna dipake ibadah, jajakna dipake ibadah, nikmatna dipake ibadah, salamet eta kakara. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tapi lamun kalimatan nu dongkap ti Gusti Allah ku urang disikapina dengan sombong, sehatna dipake doraka, jajakna dipake maksiat, boleh jadi nu urang teu meunang musibah justru urang anu cilaka dipeureun Allah Subhanahu. Dulu urang nu keur meunang musibah, mun eta musibah disieun hareupanna ku sabar, mun eta musibah disieun hareupanna ku tegar, kuat hatene terjadi ngarasula ka pangeranana, maka musibahna justru ngadongkapkeun pahala nu berlipat ganda ti Gusti Allah ngalebur kana pirang-pirang dosana. Amin ya Allah ya Rabbal. Datang boni musibah kitu depikeun ka bumi ge seep ibu. Saur Imam Ali mah ibu dipasian ku Allah musibah panas tiris, naon cenah? Sadinten sawengi tapi ibu sabar eta teh morolokeun dosa-dosa kali urang salami satauneun.
Jadi mun dibere panas tiris teh Allah teh kerja hayang ngahampura dosa-dosa urang. Jadi mau gitu mah urusan urang teh kudu damin namanya panas tiris nyanyi ari hayang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Eta ge lamun panas tirisna kanyawatna musibahna teu disikapina ku aral suah tapi disikapina ku sabar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Datang penyakit jadi getol manfaat tak geringnya. Dan sakedik anu dibere sehat kalaka getol doraka. Ai nolong jeung nu beunta untung mana? Boleh jadi untung nu lolong, mudah-mudahan untung nu beunta. Da urang balareunta. Tapi aya nu lolong nah cik aden boleh jadi lebih untung. Boleh jadi nu lolong lebih untung teh da geuningan loba nu bolotot tapi kalah ka dipake nokong. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nu bolotot tapi kalah ka dipake molototan bak. Nu bolotot tara dipolongkeun kana paling dipolongkeunna kana tip. Sinetron pada maghrib teh sah. Wah apa kabehna. Masih boy mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mun urang ngaidolakeun si boy cukup sakali nempo si boyna tapi buru-buru cing minum mah nempo budak ece. Budak ece sarua teh jeung si boy. Budak ece sarua teh jeung si Repa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ustaznya beda atuh eta dengan kaset geulis ai masalah ukuran eta mah ibu tong dibabawa da eta mah geus produk Allah Subhanahu. Urang cicarita sakieu nyanggeus we kieu teu kudu haciga hayang jadi urang Hongkong gitu saja bina. Terus gitu. Ibunya urang resep ka budak eta teh lain kaset jeung geulisna intina mah bager, pinter, cager, terus teh soleh kadongengkeun mah terus teh. Pada urang teu apal agama nama ting Islam ting batur. Kalau mana daerah teh agama nama batur. Tapi di ustaz agama batur ke bisa istighfar. Jadi ngabatur ke geuningan daekeun di tita salat. Jadi ai artis mah tong boningan syukur praktekkeun salat titah jeung geloge daekeun da dibayar. Leres gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin jamaah rahimakumullah dina ieu waktos dina walimatul khitan ieu. Urang ngadongeng berenang mau dijudulan tema baheula minang ya judulna dina walimatul khitan mah urang judulan cara nyieun budak soleh. Naon cenah? Sing kompak atuh. Satu budak itu ngomongna. Cara nyieun budak Arayo kedeung urang kali saleh-salehah. Ayo ali sadayana orang tua ibu Rama pasti cita-cita budak teh hayang balener leres gitu. Tapi gini ustad dina pruna mah budak teh ya nu untuk kana judi, nu untuk kana mabok, kana narkoba. Ibunya anu getol ka masjid, anu getol ka diskotik, tuh karupa getol. Nah eta budak nu untuk kana mabok kolotna pernah boga cita-cita Gusti budak abdi nu 7 teh hiji jadi tukang mabok. Pernah teu? Nah eta budak nutup karena judi, karena lacur, karena perzinahan, seks bebas atau apapun itu istilahnya. Nah pernah kalau tak boga cita-cita yang boga turunan nu badegong siga kitu teu? Henteu pasti. Nah geuningan prungna mah kitu. Kahiji memang dan ngatur hakikatna Gusti Allah. Jadi mun kitu mah teu lain salah ece. Cantang tuh di eta ge. Nah make cantang tuh deui. Tadi dia nu didongengkeun teh urang teh meh bisi budak bengkung oge urang tong kalepatkeun ku Gusti Allah. Kumaha tuh akan carana? Kajian meh didongengkeun. Nomor kahiji aya paribasa ari sirum kumaha tumul. Sirum kumaha? Cing nari kada waca. Sirum kumaha? Lamun tunggulna jati sirungna ge lamun tunggul jambu sirungna ge lamun tunggulna alpukat sirungna ge eta mah da tunggul tapi lamun sato lamun indung bapana me anakna ge indung bapana kuda anakna ge tapi da eta mah sato ari jalmi kitu teh henteu. Anak kiai cantang tuh jadi ajengan, anak copet cantang tuh jadi garong.
Boleh jadi aya anak copet jadi kiai, anak kiai aya nu jadi ustad atau bocor kado aku nu bener we kudu cida-cida teh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini juga nu geuleuh ka ustad teh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ustaz mah yang ngundang sorak. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kan bener kabeh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mohon gitu dina kanyataanna mah. Tina mun istilah bahasa budak sakola mah kumaha dari satu rumpun bambu bawa lempeng sadayana pasti aya anu bengkung. Lamun awi eta dikatingalina lempeng bengkung sadayana, moal bengkung sadayana pasti aya nu aya we nu lempengna pasti. Tina sabona royo turunan ti luhurna sae kahadapna biasa sok aya we nu ngalincang. Tina saturunan nu awon pokona mah ti uyutna akina indung bapana galoreng cik asana mah kahadapna aya wae nu beneran nu alus. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dan maksud pribados mayunan eta hake naon eta dongeng siga kitu teh istilahna kieu. Ari budak teh meureunang disebutna ge buntut. Sudah disebut naon? Buntut. Ayo buntut nuturkeun hulu. Lamun budak buntutna huluna teh saha? Indung bapana. Tah nu sok salah teh buntut. Lamun buntut salah berarti sebenarnya buntut teh nuturkeun kesalahan saha? Indung bapana da eta huluna. Berarti mun budak salah nu kudu diteke teh budakna atawa saha? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mun budak ngadoa ka masjid berarti budak teh nuturkeun saha nu ngadoa ka masjid. Tah eta biasana teh eta. Jadi tong nyalahkeun teuing budak da budak teh nuturkeun kolot. Jadi lamun urang meureunnan buyani sareng Kang Yayat, hayo ieu Cep Fauzan teh murang kali najadeun murang kali nu soleh, murang kali nu pinter, murang kali nu taat kana agama, yuk urang mimitian ku urang nu jadi indung bapana ge sing soleh-soleha, indung bapana ge sing daek ka masjid, indung bapana ge kudu daek ngaji, indung bapana ge sing taat kana sagarupa parentah ti Gusti. Insya ini ada di mimitiana di mana kahiji ngadidik budak teh bahkan tikawit kurang kali aya di lebat kandungan ibu-ibu nu disebut tarbiyah qoblal wiladah. Naon cenah? Ka budak mau hafal kana kan euceun sok hamil lagi budak. Tarbiyah sok qoblal wiladah. Pendidikan samemeh murang kali lahir jadi tilebat kandungan kene mata kalau kurang baheula sok aya paribasa neng kade keur hamil mah mun ngomong tong ka mana wae leres teu tong ngewa kanu hidung bisi budakna tong ngewa kanu penek bisi budakna biasa kemarin mau tok tapi nyebut penekna betul. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kan gitunya tong ngewa kanu pegek bisi irungna ge leres teh. Kalau urang ngajarkeun kitu hartosna kahiji omongan kudu bener, kadua kalakuan ge kudu ngilu bener. Cekolot di kade keur hamil mah tong sagala ting di dahar gebok cau eureunang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi ada ibu teh kudu nuang teh nu sae teh nu kumaha sae cek agama ai sae cek agama teh nu kumaha halalan thayyiba. Naon cenah? Halalan thayyiba. Ari halal teh naon hukumna secara agama halal. Ari thayyib teh sae secara pribadi urang. Nah ada make gitu mohon cau teh halal tapi boleh jadi teu thayyib jang jelema nu boga penyakit mah. Terus gitu udang halal da ece teh menang meser. Nah namun salaki ece alergi karena udang teu thayyib eta udang. Lain teu halal tapi teu thayyib. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Gitu ibunya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kata kadek bapak anu usahana sing halal usaha teh.
tong maraban pamajikan pabudak tina usaha nipu kade di dia bisa aya anggota Kang Jeng Dimas. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Abi gerek nyeun gak bisa anyar jika Kang Jeng Dimas. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibunya mata kade kiai jeung dukun teh nama sarua. Sarua di Kopea. Sarua di Gamis. Sorbana 2,5 meter sarua. Jadi ayeuna mah geus hampir teu aya bedana. Jadi usah ngabedakeun kumaha? Jang urang mah intina mah dohirna belah bedakeun. Dohirna teh kumaha? Nya nu katingali ku urang maksud dohir teh salatna getol kitu lah. Da ini nya di jeroanana mah urang teu apa. Leres gitu. Nya hayang lebus kana hate mah ieu jelema teh bener jeung teu ada sanu hafal ieu masalah geus di mana. Leres teu. Lan penting mah atuh katingali dohirna. Oh si bapak ieu mah sok dipuntangan ku masyarakat teh dah pantes da ka masjidna ge getol salat teh gedek jeung sajabina beureunan insyaallah ngabimbing urang ge moal malincang tina aturan agama da manehna oge anjeunna ge deuket ibadahna. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu teh hariwang jeung bare makumuleuseur bisa ibunya aya Agatot aduh hariwang bisa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ieu mah beda Deden jeung Agatot. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ari wagunya ina teh seueur. Nah, da nilai-nilai agama mah paling enteng jeung paling babari mangaruhanana ka jalmi masadayana oge. Komo lamun geus berbau agama tapi dikaitkeun kana urusan duniawi wah laris manis we teh. Bibinya laris manis nah kana agama jelema ganjeng percaya, kana duniawi jelema butuh. Jadi klop eta teh. Itu nyana model ada nyana ngaran agama payung agama tapi dihandapna diwawarkeunna urusan duniawi. Ayo geura sok ka abdi nyimpen anu bakal jadi anu gitu. Bibinya da jami moal awareutna paneta jamaah Kanjeng Dimas nu ti Makassar teh masyaallah tos sabaraha nyimpen artosna 200 miliar. Sanes 200 juta. Pancek logika urang mah boga duit sakitu mingres atuh usaha nu benernya. Tapi da jami mah nya tah moal pernah wareg. Gitu menang naon tina 200 miliar menang 3 per barang hiji pulpen ajaib teh punya jadi pulpen ajaib teh lamun dicekelna bisa ngomong 7 bahasa ditanya bisa ngomong 7 bahasa henteu ya bahasa Makassar bisa nomor kaduana kantong ajaib nah ieu mah Kanjeng Dimas teh kerja sama jeung Doraemon dan moga kantong ajaib mah budaknya apal Doraemon. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibunya cenah eta kantong ajaib diselebetan heula disimpen emas naon jeung sajabina engke cangat deui emas teh moal kantong seef masyaallah. Ibunya mata urang saena kade urang gaduh modal 10 juta batuk eta mending urang dipake usaha anu bener. Resep dagang mending dipake modal dagang. Resep usaha naon dipake modal usaha naon rupiah anu memang urang bisa didinya. Bubuh jelas rugi nage lamun teh mah memang kudu rugi beunang ka harti. Lamun untungna oge nya alhamdulillah. Eta mah syukur ngarep-ngarep kalangkah heulang. Jamaah rahimakumullah. Nya masihan 1 juta jadi 10 juta. Masihan 10 juta jadi 1 miliar jeung sajabina wah ibunya hajida. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini mata kade bapak-bapak khususna anu arusaha negara dukul keluarga kade usaha teh cing halal urang di kantor kade tong janji ngasukeun duit kanu saku tong janji narima kira-kira lain hak urang tong wani-wani dilebetkeun dituang ku anak turunan urang artosna teu halal dibelikeun kana beasna dipen Gusti Allah teu halal beas dipastak jadi sangu-sanguna ge kotor diapaeun Gusti Allah maksana lain kotor wujudna ibunya tara sangu nu kotor dituang ku anak incu urang tuluy jadi daging lagi kotor jadi getih lagi kotor dibelikeun kana sajadahna kotor dibelikeun kana mukena lagi kotor urang hayang ibadah tapi mayun ka Allah zat tu maha suci Allah mah zat tu maha suci sehingga ditarima ku Gusti Allah ngan saukur nu suci unggul nu kotor boleh jadi ku Allah teu ditampi sadayana naudzubillah min ade sering dilukikeun di masalah hadis Rasul sahuwa sok tuturkeun tuangeun haram saleguk cai anu haram 40 dinten
ditolak salatna salaku komo saboto teu kabayang nya sahua sapiring eta sabaraha ieu nu korupsi nepikeun ka miliaran teu kabayang bakal siga kumaha engkena. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Urang nipu batur harkat 1 juta mata beunghar henteu tapi dorakana kacida. Urang untung nipu batur ngan syukur 10 juta. Nah, ada yang menyebut dengan syukur 10 juta bisa anggap sapira 10 juta teh lain urangnya pirakeun karena duit pada atau sanes tapi teu berbanding jeung dosa nu kurang bakal katampina sahua wae tuangan anu haram 40 dinten ku Allah ditolak salatna tong boning lebih ka puluhan juta nu kabdi aya contohkeun tatangga urang boga takal jamu ku aja dikeprak jamuna hiji diala diajul teu bebeja haram tah jamu teh da menang mau ibunya jamu hiji teh moal sahua da moal aya nu bisa ngraweukeun jamu hiji di 3000 leres teu coba lamun eta jamu sahiji ka ibadah 4 wapeun berarti 40 dikali 4 160 dinteun sedangkeun sakali teh sadintana 5 kali salat teh sedangkeun sakali jalmi teu salat 5 kali diancamkeunana kana neraka jahanam sakali ngancamkeunana saumureun alam dunya. Jadi sawaralamian wallahu ta'ala a'lam duka sawaralamian lamun urang pernah nuang barang haram. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Berarti poina kade hoyong gaduh urang kali nu soleh-solehah kalakuan kudu leres cariosan kedah leres tuangan nu lebat kana patuhan urang ge kudu nu halalan toy thayyibah insyaallah siga lebah siga naon lebah tingali lebah nu dituangna naon madu dikaluarkeun lebah nu dituangna teh saripati bunga can aya lebah kacicarita neangan pais tahu leres teu nya dipilihan lebah bapak nu sae unggul mata nu kaluarna teh sae madu teh dawaun likulidai disebut lagi obat untuk setiap penyakit suplemen punya meningkatkan daya tahan tubuh jeung sajabina madu saya bisa nanya lebah bagi bisa ngeluarkeun madu anu hebat luar biasa dan nu dituang dihisap ku lebahna ge anu sae berarti lamun urang cicarita tuangna eutna anu sae nu halal maka insyaallah nu kaluar tina awakna ge bakal sae ngomongna bakal bener melongna kanu bener ngadangukeun kanu sae ka masjid moal hese nana da awakna dijieun tinu halal insyaallah ge bakal janten jalmi anu hanif naon cenah hanif hanif teh naon condong kana kasaean aya pangaosan di dieu lamun teh mah lamun ieu mah heupi lebab lah ditu aya dangdutan ece teh condongna teh kana ngaji we aya pangajian teu bentrok jeung Haji Muhyiddin sinetron jahat teh condongna teh kana ngaos we ngom adan sinetron ke rame-ramena dan dijieun tinu halal teh udah kotremot pareuman tugi teh buru-buru liholin patarik-tarik jeung nu adan di masjid teh kitu kreng tarikan teu kadenge teu adan meuli kadenge ya Allah ya Rabbi Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik di jamaah rahimakumullah ibunya hanif mungkin teh jalmina teh lamun dijieun tinu halal insyaallah mudah-mudahan Cek Wildian Safozan Azhima putrana Kang Yayan seneng teh yani mudah-mudahan ngalangkungan rezeki nu halalan thayyibah kalau didatangkeun urang kali anu saleh amin amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal beres ulah tidinya tong panjang deui nya sebangi dah ucap teh meureunang 8 bulan 10 sasi biasana bidan mah ngitungna borojol budak lahir. Di saat orang kali lahir kudu dikumas di adanan dipalih mana katuhu ada bisa salah kalau di adanan tina sukuna adanan dipalih
ditambihan ku aosan inna anzalnahu sawangsul. Teras komatan dipalih kiwa ditambihan ku kulhu 3 kali wangsulan. Teras dina ubun-ubun murangkalina ku bapana pambacakeun surah Al-Quraisy li ilafi Quraisyin. Nya dina kalimat fal ya'budu wihan bikan ka 3 kali wangsulan. Fal ya'budu rabb hadzal bait bikin karengsena tiupkeun kana ubun-ubun budak tuluy kana dadana jeung awakna bacakeun ayat kursi minimal sakali syukur-syukur 3 kali wangsulan tuluy tiupkeun kana salirana sok apalkeun dipalih katuhun di adanan ditamihan ku innaan terus dipalih kiwana di komatan ditamihan ku kulhu 3 telah dina ubun-ubuna diaoskeun surat Al-Quraisy nya terus ditiupkeun teras dina awakna salirana dadana pamacakeun ayat kursi nya tiupkeun kana salirana insya ada kumada baheula mah ibu teh ngasup ngadana jeung komatan teh teu naon gitu aya ngadana komatan sakali eta nu utamina tapi afdolna mah ibu unggal waktu salat bisi budak teh ayeuna rada hese salat ge kusabab baheulana peureunang jarang ngadangu adan. Datang ayeuna ibu gedung urang kali alit mau ngadan subuh eceuna hudan. Gimana keadaan subuh kumaha geus subuhna jam 7:30. Di batur ieu di mah berenang teu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibuna gugah jeung bapana mau adanan jeung komatan. Mau lohor adanan komatan. Datang asar adanan. Jadi carikeun samunya teh 5 kali we adan komat kadang beceril urang kali insyaallah. Beres itu 7 dinten saena afdolna nu utamina hiji papadina nami anu sae. Ade nami nu sae teh nu kumaha kudu bahasa Arab henteu. Jadi meunang bahasa Sunda meunang. Nu penting hartosna sae. Kolot baheula mah hoream mikir meureunna. Ngaran budak teh geus we ngaran indung bapana hijikeun. Bapana Tata, indungna Titi, ngaran budak Tati. Hiji deui Tita. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Gitu. Bapana Abbas, indungna Koko, ngaran budak Baskom. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aduh, ngaran bapana Ilpan. Ngaran budak istrina ibaratna Cici, ngaran budak Panci. Kita malah rek dagang alat-alat dapur sih kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibunya, ada nami nu sae teh nu kumaha mohon hartosna kana sae. Nu sae kang pameukeut khususna naon wae? Hiji nami para nabi sae. Berarti Nabi Adam alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua nami para malaikat Jibril, Mikail, intinya salarai Malik, Ridwan, Munkar, Nakil dengan naon sadaya. Ibunya dan ageun malaikat mah rada kirang pas lamun Ijrail. Nya jadi lain urang pas lain hartina goreng lain. Intina bisi ece gering. Ece gering nanyakeun si bungsu. Si bungsu can datang wae di saat si bungsu datang cek nu panggil mah teu ditungguan geus datang saha Ijrail. Bisa karek nyambut nyawa pokoknya anak kecil panggil tina. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibunya nami sadai asmaul hus. Kata asma Allah. Jadi asma Allah berarti nami kanggo zat Allah mohon. Tiasa yang mau digali kenging tiasa. Tapi payuna kada namo Abdun. Oh no? Abdun Ar-Rahman jadi Abdur Rahman. Ar-Rahim jadi Al-Fattah jadi Al-Aziz jadi Abdul Aziz punya gitu. Saya Ar-Razzaq jadi Abdur Razzaq. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Eta jamaah rahimakumullah bangga papaina nami anu sae. Itunya gitu. Kade tong peda-peda bahasa Arab tina Quran urang teu apal hartina mah tong janji dipake di ngaran budak. Nah, Al-Quran apa sae? Al-Quran nama sae, tapi Al-Quran oge seueur ngadongengkeun jalmi-jalmi anu henteu sae.
ah ieu mah alus da minang dibaca ku ajengan oge geus dipake ngaran budak lalaki mah alus cocok ieu mah naon cenah budak lalaki teh aang dar tahum alus cik apa alus bisa cik apa aja tuh kagok tangateun we amlang tumbirhum la yu'minun ibunya kada geus siga nu leres pedah minang dibaca padahal dibaca teh ngemutan jelema bargagoma jelema kalapir di bejaan teu di bejaan dielingan teu dielingan aandar tahum amlam tunggirhum dielingan teu dielingan ditausiahan teu ditausiahan diharewosan teu diharewosan dipapatahan kama dicuekeun anger layu minun moal alariman eta perkara eta deung dipake di ngaran budak urang atuh budak teh sigana ditingali ti mah pimantang ulun ditinggali tina ngaran sareng wallahu taala a'lam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah ada nami kedah sae hiji al ismu minad du'a nami teh sebagian tina doa. Jadi murang kali nyebat ka murang kali batur nyanyauran ka murang kali ibu sami keur ngadoakeun murang kali ibu sesuai hartos tina eta namina. Kata kurang sok menyebut ka murang kali si Bagel, si Kase, si Pinten, si Ucuy, ibarat kawasan, ibarat aku si Ucuy Pak RW. Ibarat nasa si Cantik, si Herang, si Mencang, begitu. Ya, disebut Herang ringan tong itu bisa batul 100. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, ibarat ibunya namian anu sae insya Allah. Terus kitu tri kumaha dina 7 dinten teh biasana di urang rata-rata salat dinten syukuran budak teh 40 dinten afdol mah 7 dinten nah make 40 poenya di urang mah eta mah pinter kolot baheula jadi 40 poe paling syukuran budak ngumpul syukuran indung bapana Allahumma sholli wa sallim wa barik ada ustaz oge geus hafal dalil oge anggar 40 poe Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik. Gitu Bu, ilmu gesok eleh ku kepentingan tadi ini jangan berikutullah. Ibunya rata-rata 40 dinten padahal afdol nama 7 dinten tetapi 14 dinten. Naon wae nami anu sae terus dibacakeun marhaba. Marhaba teh bar janji teh mohon. Marhaba teh nu hatosna wilujeng sumping. Jadi dibacakan salawat teh mataku kalau urang dibaca di arna sok diistilahkeun marhaban teh ngawilujengkeun sumping ka murang kali anu namanya dilahirkeun. Nah anu dibacana sholawat mimiti abtadiul imla bisatil aliyah nepikeun ka akhirna. Naon eusina eta berjanji teh kisah Rasul. Nah maka dibacakeun kisah Rasul da Kanjeng Rasul jalmi nu paling sae di alam dunia ieu. Jadi dibacakeun kisah Rasul mudah-mudahan cepauzan khususna rayi rakana mudah-mudahan sadayana muluna kali urang si Neng si Ujangna tiasa nuturkeun sifat pribadi akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya urang teh lamun ngaidolakeun Kanjeng Rasul bade ngaidolakeun saha. Leres itu baudak urang yana nurutan teu palarugu jeung sajabina pan isi ngarango acuk nu dicontohkeun ku agama Islam. Budak gadis era di jilbab ayeuna. Di dieu mah alhamdulillah ayeuna mah teu aya. Sarena di jilbab ayeuna mah. Ya mudah-mudahan paling tidak kita disangsakeun. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Majarkeun teh lamun ditium mah kuper. Majarkeun teh awe nu ditium mah teu gaul. Majarkeun teh lamun ditium mah teu geulis. Majarkeun teh mun ditium mah arateun. Padahal nu arateun mah lain salah tium, loba otek eta. Meuli peditok atuh keneh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pok-pokan aku kalau aku salah itu. Baru Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nya urang teh kade ibunya justru ku ditiung teh lain budak ciga nini justru nini siga budak sok ayeuna ditiung kabeh da hese ngabedakeun mana ninina jeung mana incuna sami ibu ditiungan mah tuh dibuka we tiungna ceuk barareda Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik Ustaz meuni ciga nu nyewa sanes nyewa ieu teh saking kudedenya mudah-mudahan urang dijaribab ibunya maksana ibu-ibu kada lain urang sadayana laki mah teu kudu
istri sadayana di talarium, mudah-mudahan ibu jeung si bapak jeung carana ibu jeung bodak urang ngariung dengan sepun di Cicarita tapi parat nepikeun ka alam akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu di Arab mah meningin-ingan ibu make gamis segeting salarang angkep da urang ditu. Mendikeun kamu yupu padahal sakitu panasna tapi dah iman nu geus ngomong mah kuat. Tapi itu tadi cadar ya, bahkan harus dicadar di tutupan deui si panu nanti kata tempo ibunya dan orang dicarita di marek lebih hebat Ustaz di helm we bae atuh macam Allahumma shalli wa sallim wa barik bukan ada di helm dari motor bisa ditilang ke polisi ibunya Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik ibunya kade budial islamu gharib ibunya wasayaudu gharib kama bada'a. Islam diawali dengan keterasingan, dengan keanehan, kabehanana umat jahiliyah datang aturan Islam ti Kanjeng Rasul aneh. Nah Islam teh kieu, ajaran nu dibawa ku Muhammad mah kieu. Pan baheula mah urang teh awewe teh kudu ditingkah kitu naon. Pan baheula mah keur jahiliyah, istri teh geus suku dianggap boneka, eueuh hartina, eueuh hargaanana. Nah datang Islam awewe teh kudu ditiungan, kudu dijilbaban, kudu dimunian. Panjang jahiliyah mah dibulucun-bulucun oge dalapan lalaki tari mugil itu adalah hal biasa. Nah Islam teh anu ku dimunian awewe teh halal setting jeung saja bina alarane. Geus mimiti wawuh kana Islam sareng Kanjeng Rasul ke di akhir zaman wa sayaudu gharib kama bada. Islam ke di akhir zaman bakal kembali dianggap aneh sia mimiti datang. Ayeuna teh geus asup akhir zaman da umat Islam sorangan aneh kana aturan Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Budak leutik we budak mora budak sakola di sarung we diseung-seungku. Can garingja. Digeberan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ulah teh geus era kadang make kopeah acan oge murang kali pamakeun teh tapi di alhamdulillah tuh murang kali ibu murang kali SD SMP mah saged kalari mah di karopea di jaket lagi beda tuh di salarung ibunya jeung saha ini parah teh sabadara mah Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Pak Ustaz eta mah udah masalah penampilan eta mah budaya jeung saja bina iya eta ge budaya tapi kalaupun ada budaya yang memang dongkap tina agama Islam nah kurang teu dipake karesep keneh make budaya batur. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Gitu. Ibunya urang teh sok rupa-rupa eta. Ibunya kalau di kopea disangka make asupan komo kopea nyongcok mah ciga adi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Rupa-rupa jamaah rahimakumullah. Ibunya jadi urang sadayana intina jamaah rahimakumullah kade nyata ibunya nepikeun ka cingeuringan narkoba ayeuna kamari dengan karame aya deui nu lebet ka SD ngalangkuan permen teh ibunya ningalna berita ibunya permen tapi disinyalir aya kandungan narkobaan ibunya aya zat adiktif sehingga murang kali tiasa kacanduan jeung sajabina pan ayeuna urang ninggal kasus-kasus geuningan pemerkosaan Masya Allah lain hiji dua sing horeng teh nya urang mah asa anteng-anteng wae dari di rumah urang mah teu aya alhamdulillah tapi urang ningalna berita Masya Allah satahun teh bikin kesekian puluh ribu terjadi kasus pemerkosaan jeung sajabina ibunya datang di dia urang sarena kade jamaah rahimakumullah urang ciptakeun lingkungan urang komo cicarita mah caket sareng kota cik paling paosna aya ngaran-ngaran di kota kadang sok loba nu aheng-aheng loba nu aneh-aneh komo ke kampung krek di kota sakedeung disebut orang kota lain disebut orang kampung henteu eta teh ecenya jadi tuntunna teh jelema kagok mah tuntunna teh sakalupana ka sok leuwih kagok Allahumma sholli wa sallim wa barik da dina agama ge nu paling hese ngomean teh jelema kagok pintar henteu bodoh henteu disebut bodoh mung disebut pintar teu nepi di bejaan nyalana istilahna mah kalahkan nyerentel ka urang teh kalahkan meuli ngewa teu di bejaan bengkung wae salah wae gitu Allahumma sholli wa sallim wa barik lamun jeung jelema ngarti sakalian puguh benerna lamun jeung jelema bodoh sakalian puguh salahna puguh omeaneunana jelema kagok mah bingung nya
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya tuh ada yang nama keur musimna meureunna lamun teh mah budak awe keur idolana ka Agnes Mo ayeuna mah bisi datina lain Agnes Monica ka Agnes Mo jeung sajabina mohon jamaah rahimakumullah kade urang mah da agama Islam hidup di alam dunia teh moal jeung moal salawasna pasti bakal nganyang ka alam akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Gitu. Nah, ari usah nyuci nu geuleuh, lain geuleuh sakali deui ngajoros kieu teh ibunya. Dah kekat mah lamun ngukurkeun karesep mah karesep abdi jeung karesep si Ujang budak euceul jeung salaki euceul jeung sia sadayana ge sami jalmi. Gitu. Namun bapak-bapak resep ka istri anu seksi punten bahasana bilih kerang sae beuneuran sarua abdi ge lalaki. Normal bener kan. Heuh da usah waras kitu ieu mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mun disebutkeun lalaki kabeh umum resep kanu geulis salarea berarti ustad oge kitu nya sarua. Da otak ustad ge boga pamajikan leuwih ti hiji pan ngalora kabeh pamajikanna. Coba mu teh yeuh batu aja atuh ieu mah. Sunah Rasul mah kan ini wadah teh dari otak udah mikir ustad mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kapan cenah ieu kitu ilmu jeung kahayang nu sok dibeunangkeun teh kahayang. Da apal dalil oge kahayang teu suruh eta tara dituturkeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu cek parikosna pun leres teu. Lamun ngabubu kahoyongan digede-gede henteu ge urang teh meureunna nu sok ngaji mah rada apal ilmu agama. Mana kahayang nu kudu dituturkeun, mana kahoyong anu tong ditutur. Eta intina mah. Da kabeh kahayang teh kadang teu pantes dituturkeun salarea. Datang boroning budak bolot atau gadis jeung bujang dan nunggu rumah tangga ge resep kene kanu geulis resep kene kanu kasep harus gitu gitu cek asana ngancing aja teh tadi kasep-kasep dia batu yang teu ya we salaki nu aya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Digelis-gelis di eta mah batu harus gitu ibunya ditembona ge matak dora kayaknya teu pemajikan doa punten cik asarna. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pan itu ainun rada ngarti mah kana agama aya re. Insya ningali istri aduh eta meuning bahe nodon tong. Ieu leungeun teh geus kaluar tina saku. Budak orang teh dek celepok. Dan boga re itu meunang Dora. Geus kitu teh balik dewe ka saku. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Eta fungsina iman fungsina ilmu teh rem. Jadi nanaon oge make motor alus Ninja 250 cc. 2 silinder. Cobaan ku akal tapi teu make rem. Angger dicelakaan. Kene motor butut banjir remna pakem. Leres gitu. Nya dan rem teh bahaya rem. Rem kulingan suku butuh gas anu tarik. Rem teh penting. Ibunya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ka urang ge pangaosan ye rem intina. Ibu rutinan rem intina. Mata sepi terus mudah-mudahan urang ngaji ayeuna teh pinteran ieu teh. Salasa kalau merbo ibaratna dinten Rebo ngaos mudah-mudahan kuat nepi ka Kemis. Jumaah teh geus mulai deui ngaji deui kuat nepi ka Minggu. Sanaya teh geus ngomongkeun di tatangga ngaji deui, tobat deui, kuat tapi karembo kitu kan. Leres teu? Nya, maka disebut siraman rohani, ibu melak kemang. Nah yakin begitu dicapkeun eta kemang tuluy jadi sae. Pan itu kadang layu, leres teu? Tapi nasi semua bisaan kemang teh teu layu lain teu layu di saat kemang layu dicebor ku ibu. Di saat dicebor nu layu cenghar deui, isukna layu deui cebor deui, layu deui cebor deui, layuna unggal poe, dicebor lagi unggal poe. Jadi kemang teh ciga nu teu layu, padahal layu teu layu, tapi ibuna teu bosan nyeborna patang ieu disebut siraman rohani. Rohani urang ge iman urang teh kadang nyungsep ka anak turun, ke layu cebor ku giring ka pangaosan. Cenghar deui, sumanget deui, kaingetan deui kitu. Insya berarti lamun minang ngaji nah insyaallah minang dicebor mah rada hesek layuna teh. Nah lamun jarang ngaji nah layu poe aya dicebor 3 bulan sakali garing. Cik asane leres gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik.
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Atau kurang kali orang ngomongkeun ke masjid, kurang kali orang ngomongkeun kana sholawat, cina rasulullah kita di grup hadir dengan saja bina pansai. Alhamdulillah. Ayo usan menang eta sholawat di musiknya dikitukeun diigeun mana selama ada dalam batas-batas tertentu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi jeung para habaib masal pakai sembol abibnya seolah-olah siga dijogeran sholawat teh. Terus gitu. Menang aya batas aya batas-batas nama. Antong we nepikeun ka jujuralitan mah eueuh. Nepikeun ka salto ke sholawat teh. Kamu bari teu bisa masalto na mata ti bodoh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sebatas ngangkat pandangan leres da aya hadis baginda Rasul nyebatkeun dina nalika dibacakeun di satu majelis riungan bacaan sholawat baginda Rasul hadir di tengah-tengah urang sadayana. Nah sok diajarkeun ngagupaikeun pandangan eta satu pertanda urang menyambut kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibunya ngan sok rada alera di musholawat mau dikadang-kadang dengan template puter-puter gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Beda aja diberi goyang dumang mah kaobe. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Eta jamaah rahimakumullah. Teras jamaah rahimakumullah nami parantosai dibacakeun al berjanji parantos rambutna diparas, diseepkeun. Teras ditimbang di gram, we sabaraha gram. Oh meunang sagram dikiaskeun kana harga emas. Oh emas teh ayeuna lamun teh mah nya apal kitu dagang emas. 600.000 berarti 600.000 kurang sedekah. Ah teu kuat teu mampu ngeceung mah di dalam teu gaduh kana pi ayeuna mah keur teu aya rezekina ade depa bisa diturunkeun kana harga perak. Oh perak mah sagramna geus 30.000 we sedekah. Teu mampu teu boga ge eueuh. Ya teu naon ari kitu mah eueuh mudah-mudahan aya nu mere sedekah. Gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nya apa anu mampu mah kudu sedekah, anu teu mampu mah berhak narima sedekah. Ngantong anu aya tapi api-api lamun kitu teh ciga jelema koret, punten ciga jelema. Tah jelema koret teh sabenerna mah keur menta samsara ka pangeran. Gitu ibunya. Nya jadi seolah-olah kieu teh mah ceuk bahasa urangna teh urang koret teh Gusti, abdi mah tong dibeunghangkeun. Da abdi mah dibere loba harta ge pedit ka batur gitu. Da teh lamun dipanjangkeun mah seolah-olah kitu mah. Tapi jawi nu berehan seolah-olah ka Allah teh keur ngabuktikeun keur nya Gusti sok titipkeun harta banda ti Gusti ka abdi. Tuh da abdi mah tong goning boga harta nu loba dalah saeutik oge daek berbagi jeung dulur jeung tatangga anu leuwih susah tibatan abdi. Nah tak can aya dongengna jelema nu daek sedekah jadi sangsara. Moal pernah aya dongeng. Mun aya nu getol sedekah sangsara bebeja ka abdi. Bebeja. Dah yakin mual aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Abdi kantos bu. Satu dongeng di dieu. Mentelepan. Abdi teh lungsur tina naos kieu. Bade ka bumi nu gaduh maksa. Aya ibu-ibu nu turut. Ada. Setengah muda berenada dajang. Dia pas lawan pantas bisa. Aya naon ibu sabut. Dia bayar nitip sodako atau diri gue gak barangkali sabi cek si mutah bisa ngacau nitip tahu jadi ngasih ngacau ini abdi teh emut nanteng emut si mukal nitip naon Masya Allah mudah-mudahan si ibu tadi berkahkan ku Allah hirup nami anjirannya sama Ali 2 gram sakit gitu lah harta dan ayat deh dibuka disedekahkeun ieu terang ini keur ngabangun pasangan Pak mudah-mudahan sing barokah Masya Allah abdi ge ibu rek narima ge ibunya hampir ngecap si panon teh asal teu tega kahiji dalem jelema aya tah eta gaduh ali yang sakitu-kitu teuheung lamun boga geulangna pikeun ka 3 jeung setengah mah kitu nyoba kali hiji wajar benerna ieu mah teu boga deui itu ibu itu sakitu-kituna tapi nyata aya geus imantap anu nyarios mah geus lain ukuran lebar jeung teu lebar nu diutingalina naon Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Da harta mah nyata moal kantos aya wareuna jeung teu aya disebut seueur jeung ageung sebenarnya da sabaraha oge tergantung urangna 1000 ge bisa jadi gede urangna geus saminggu teu mangih duit dares teh tapi 1 miliar ge jadi leutik jelema geus biasa nyaol duit kau beri jeung sarakat
ibu malah boga duit sambilan ustad ada sah dirinya di sumbang cantang tuh geus kecekalna duitna beres teh nya bata mun dek ibadah tong diengke-engke engke we mun anu entong ayeuna we mampuna sabaraha ai gua we mah dengan suku 10.000 leutik era engke geus payu tanah 3,5 juta mun payu tanah lamun teu nyahi teu tanah payu aja bisa teu hirup cek asalapan umur teh nu apa terus gitu urang hirup tanah payu hate bisa teu merean 3,5 juta lembar ini dipake meuli gamis aya urang opat seteleun cek asana kitu Allahumma shalli wa sallim wa barik ini gamis datang lawan ibu aya kahayong kan ibadah tong diisuk pagetokeun Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik gitu ibunya terutami tadi didongengkeun seueur musibah teh kumaha tuh aya urang menyikapi ieu kanikmatan ti Allah kahiji kudu daek bebersih diri kudu daek naon bebersih diri da urang mah rumasa jalmi kot jalmi loba do tak tadi geletah teh loba keneh minang keneh ngomongkeun bat tibatan dipake wirid panon ge minang keneh dipake melototan salak tibatan dipake macapur suku ge minang keneh dipake ngalina ka tempat dorah tibatan dipakai kamas, tibatan dipakai ngai, gitu. Beres itu, gitu. Kadang lengan dia dipakai nael tepuk, gitu. Tibatan dipakai nulungan bak, boga harta kalahkan tawaf di bor, di bor mah weh tawaf itu tuh, nulungan bor mah banyak. Bagaimana tawaf di Masjidil Haram iman di bor mah weh kudu dengan aya. Besuwiti 7 balena. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita tong pernah sukudon ka Gusti. Ka Gusti Allah. Hirup teh disangsara wae. Allah teh nyaaheun boleh jadi euceul dihirupkeun kieu teh. Da Allah mah apaleun lamun euceul disbere sesuai jeung kahayong euceul cantang tu penting ayeuna euceul di dieu. Gitu. Da cantang tu ibu nu kame ku urang dipenta teh alus jang urang. Lamun Allah nyaheun mah kabeh urang cicarita bakal dibere nu doakeunana teu usah. Justru Allah nyaah ku Allah teu dipastian sadayana. Nah, da Allah langkung terang mana nu maslahat jeung urang, mana nu ngadatangkeun madarat jeung urang. Nu ku abdi sering dicontohkeun, euceul nya ka budak teh setiap kahayang budak dicumponan leres teu. Budak kali ibu nembe 2 tahun enjing-enjing ngaleneng aya tukang es, mah hayong es teu dipasian ku ibu jeung ku bapa. Lain korek, lain teu nya, justru saking kunyaah bisi budak nyeri patua. Nyeri patua. Tapi budak pada teu ngarti, padieu si mama. Padieu si bapa mah hayang es 2000 kitu mere. Padieu si nini mah si aki mah hayang es 2000 kitu mere. Padahal lain pentingnya, ngan budak teu ngarti. Urang minta itu minta ieu ku Allah teu dipasikeun lain Allah geuleuh lain Allah teu nyaah saking kunyaah nah Allah ka urang mah teu dipasikeun Allahumma sholli wa sallim wa barik da ibu lamun kabeh nu ngadonga ku Allah diijabah sesuai kahayangna hancur alam dunya teh sok we ari ustaz piraku jeung hancur sagamanya sok we da angkot teh wae nu geus sia nah da kabeh nu naik angkot dina doa hayang boga angkot atuh boga angkot sorangan masing-masing. Berenang penumpangnya cek asana leres tuh Jamarahimakumullah jimunya ibu nuju ka masjid Gusti abdi mah hayang boga masjid we sorangan jeruk ku Allah teu dibere masjid di Jewa itu masjid di kana rasul we masjid anu sorang leres itu tukang ojek moal aya nu ngojek deui dan moal aya nu ngondal moal aya nu naik da kabehanana baroga jeung saja dina cepali kuatna leres gitu. Ibunya justru aya nu beunghar, aya nu susah dan nu sangsara ku Allah ieu teh justru keadilan Allah dan nu beunghar bisa nya ka nu sangsara boleh jadi bisa neangan gawe ti nu beunghar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aya ustaz, aya mubalik, aya jamaahna, aya muslimin nu ngadangukeunana nyata jadi klop aya nu ngomong aya nu ngadengikeun. Terus teu menjadi ustaz kabeh mah jalanan PKP. Terus gitu. Abdi ge disebut boleh jadi saya teh da mun abdi nyados anu ngadangukeun. Jadi dia abdi ngomong 5 jam ge ari cenah ala reueuh mah cepat teh ustaz awah geus lila. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ngomong sarangan tadi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Da ieu jamarahimakumullah batak urang mah hirup tong hayang siga bat. Tong hayang siga batur. Jadi kudu kumaha jadilah diri
diri ku Allah ditakdirkeun kieu nya geus kieu alhamdulillah. Lamun di dia aya PNS alhamdulillah. Lamun urang nu teu jadi PNS teu kudu iri teu kudu silikeun bae da geuningan halirup lain PNS oge beres nya nu hirup teh pagawe negeri unggul gitu pada cek lain pagawe negeri hirup teh aja ya leres gitu nya na teu kudu rieu ngan anapun ku Allah anu udah jadi PNS nya syukur alhamdulillah. Urang mah komen tadi ke ngawarung nya alhamdulillah geuningan ku ngawarungna urang ge bisa ngahirupan keluarga leres gitu. Abdi mah dari kampung ditandingan kuat jadi tukang tani alhamdulillah. Abdi mah di lembur ditandingan kuat ngurus domba ngurus kelinci ngurus sapi ngurus kuda ngurus mejeng saja alhamdulillah. Abdi mah ditakdirkeun teh da loba cai ngurus lauk ngurus lele belak belut jeung saja bila aya sadayana ge jatahna masing-masing. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kata kade kayaan teh Yani punya kelakeun budak tong niat dengan gawe urang mah tujuanna ka dinya wae. Bu balik ka mana mulai kali teh keraskeun moal ka pasantren nah bisi hese dengan gawe. Ya Allah ya Rabbi rezeki mah Allah nu ngatur. Jadi niat sakola dengan ilmu tong dengan ijazah ngeta kamari dina acara naon abi kantos ningal aya murang kali ayeuna teh tos lulus S2 na ti UI anjeunna teh teu sakola. Nah, da anjeunna di saat sakola SMP teras ngiringan UN, ternyata UN teh ku guru di barejaan. Manehna mah diajarkeun jujur ku kolotna. Protes manehna mah ceu di teh, Bu. Saya mah lebih baik gak lulus daripada dikasih tahu karena ini gak jujur. Kakak guruna dicarekan. Bebeja ka menteri pendidikan teu dianggap. Nu akhirna anjeunna geus we UN teh nepi ka dinya, SMA nama anjeunna teu sakola. Ngiringan dan paket C gitu cek saha asal budak paket C make jeung dianggap istilah nama bodoh jeung saja bina anjeunna tilu paket C ngiringan kuliah alhamdulillah bisa kuliah di UI Universitas Indonesia S1 beres S2 beres jadi ayeuna teh ngayakeun kursus teh budak-budak teu sakarola jeung saja bina nah rek ngabuktikeun yen dalmi anu daek diajar sanajan teu formal di sakola ge ilmu mah bisa bebeunana. Nah, loba ayeuna sakola tapi ilmuna teu meunang dan dikejar dengan syukur ijazah. Sakola loba anu paboro-boro ngan saukur naon lu era lamun muridna teu lulus UN. Padahal lulus UN teh lain hatina lulus kahirupan. Nu paling penting mah lulus ujian kahirupan. Da loba nu boga ijazah tapi teu lulus dina menghadapi ujian kehidupanana. Laras kitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kata aing sekali ini ulang bebersih diri da urang mah rumah saloba dosa kumaha carana tobat ka Allah Subhanahu wa taala insyaallah kamari teh aya kiai bisa diperi ditu mah hadir panginten katos kadang dongeng ieu kata kiai ngadongengkeun hade kiai ieu mah kalerasan ku Allah dititipanana same sok ceramah tapi tiasa ngadoa ngalanongan jalmi gitu kamari mah akang cenah da anong kene aya naon jeung ajengan mun abdi rek ngalanongan di jalmi dongeng naon dongkap ke jelembur dongkap teh sekitar tahun 12 siang abdi dongkap ke jelembur teh neuti seueur di lembur teh dan abdi keur mapah kadangu di hiji bumi aya nu ceurik nuju nangis duh aya nu ceurik lain mula-mula anjeunna anjeun aja cek anjeunna teh ngaradak di heula anjeunna teh ningalan heula gitu sugan aya batur gitu wah ternyata teu aya sasaha bisi butuh pitulung abdi teh keketrok assalamualaikum waalaikumsalam kangga kalau Pak alhamdulillah saya nu sumpi kalau ditinggal teh si ibu teh keur ceurik teh nya hadapan jenazah dari tutupan samping kemah ibu ieu saha nu ngantunkeun pun anak irana ngantun tadi wong terus di pulasara terus di ibarat daca ayeuna geuning teh anu teh sasaha na teh acan dibartosan atos abdi teh laporan ka itu ka dieu ngan teh aya nu kersa dongkap bingung ari teh raden lain aja lemah kieu di lembur ieu anu aya nu datang aya nu ngantun diantep pati wengi ringkat sia cing di mana Pak RW na jeung Pak RT
Ustadna di mana di Leuweung tuduhkeun ayeuna dong Ustad dan RT RW itu kata ka urang aya nu maot apa atuh nah teu daon teu hayang teu sih terus jelema kitu bahasana di kieu langsung adi teh beuki bingung nah kunaon jeung keluarga ieu kitu nah boga kagorengan naon nepikeun ka maot alim aya nu teu aya nu kersa mulasan akhirna abdi geus ngolok teu hasil dongkap deui ku karunya ieu jenazah besok kali kuburan di mana dianu di warang kali kuburan mah daekeun ya jadi buruhan beuna mau di kota mapan kuburan di kudu meuli eta teh nya di kota mah mata kalau teu boga duit mah ngubur teh kadang teu angus sukuna teh acung-acung mah gitu makanya bahaya aja cenah bukan benar bukan Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik dari kemarin mau ngomong enggak rek diibahkan ibu bukan lagi ibu teh istri banget istri nyakeun bae darurat da batur eueuh nu hayangeuh tos we ku ibu sareng ku abdi begitu bae diibahkan dibuka si samping kebatna kebegang di teueuas ningali barangkali istri tapi masya Allah hampir dilaraina nabi katungtung sampean hampir mah teh anu kalaku sadayana diukir ku tato sadayana berenang cek emutan Kang Ajina teh iya ngeureun sababiah sigana lalak kurang bener tapi da geus ngatunkeun cek Ajina teh adi teh seueur nyarios dibakar terus sebagai pinuh ku tatang di teh aya kieu iwal tina rai payun beus ieu mah sebenarnya kenging teh beres ceritana dibakar di kafani bingung deh abdi teh rek salat jenazah capek aku duaan dongkap dia kan tadi teh ka ustaz teh masak lah gitu cincin ustaz eta nu mah jeung masak kok di ka di cek asa ngeukeun rada kasar ustaz geus awadi teh dan jelema digoreng-goreng ge anggar hanya jelema hanya kira-kira teu doraka samun aya jalmi ngantunkeun ku urang diantep kitu damun dinu diantep lagi cek asana bangkena cek asana dianggap bangke kumaha ge bau lah pokona berdebat akhirna kersaeun aya 3 jalmi kersa tiluan jadi 5 salat jenazah terus aja jangan kamu kuburan turun abdi di tengah buka turun abdi ustaz jadi kencan abdi ustaz di luar turun ke jenazah begitu jenazah disimpan jenazah teh ngaguru hirup si mayit teh hirup begitu hirup bu ustaz dua ada kencan atuh luncak kabeh sieun aja nu hari kuburan ini teh kamana abdi kira lupa tadi doang sejak aja dan teu kaburu katinihan ku eta jenazah nu hirup berak we abdi teh katinihan caritana teh eueuh tenang aya naon anu hirup tenang itu tong gawarawakan itu ada minggu kieu sok ngeumpikeun turunnya Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik abdi teh ustaz sejak eta ajengan teh we nya abdi geus pasah we ada deh lamun teh mah jadi genderuwo pek teh teuing we dicek kok lamun jadi kula merenang rek digogel rek digogot rek gunung lagi pek teh teuing abdi teh cicing we ngabeuteup abdi ge da memang teu walakaya abdi ge handap deui ani prek di katinihan ku eta jenazah ternyata geus sekian menit meureuh ada leuwas keneh ajengan eta henteu kumaha memang usih yakin we na hate lain juri hirup we can maot meureuh abdi teh mukakeun socal teh bener teu bener teu jadi teroban naon teu jadi siwuhan terus gitu ditinggal teh nya hirup deui mun ceuk bahasa urang mah tisuri lah hakikatna ieu teh hakikatna camot ngan teu kadeteksi beungan detak jantung bisa jadi hakikatna mah karunia Allah abdi can ningal aya naon dina awak si Neng di saat hirupna nu kadua ieu da abdi geumpeur intina mah anu nyasa ngasebut abdi ketinggian ku mayit nu hirup teh di luhur indungna gogerewekan minta turun tapi eueuh saha da kabeh lompatan geus lamun disebutkeun preman maot nya hirup deui jerek teh soal kumaha baca eta jangan nek maghrib eta teh akhirna abdi dengan susah payah ngangkat deui si Neng eta dan memang nya hirup deui deui tah akhirna dipopong cara ka bumi begitu pada maghrib nya di dinya abdi datang maghrib si Neng eta orang ibah di adus beres ibak si Neng teh katingali ato geumpeur tapi bari salat kitu ceurik luah riwih kaluar ti kamar eta abdi can nyidik-nyidik tadi pas ngangkat jenazah aya naon dibunuh terjadi masya Allah
si neng ada yang ka ibuna, ibunya berijung alhamdulillah katona sadayana ical teh elunya saya dijajah. Eta abdi ge areun bingung deui boga naon ieu budak sabenerna. Dibikeun ka ku Allah diberikan itu belum dianggapna kelebihan cek ajengan teh nya. Tato sakitu pinuhna abdi keur ngaibakan ku Allah dihirupkeun deui cek asana ical ibunya teu aya sadaya bersih sadaya. Gitu si neng nama orang istirahat akhirnya abdi teh ngobrol we jeung ibuna naroskeun. Ibunya singkat cerita cek ibuna leres ka ustaz. Tetap begitu kadang maut dulur tatangga eueun hayang ngendatang ke budak abdi geus katelah baung jeung mentangulna. Salamur masigana beunang kanyerikeun geus kabeh kanyerikeun ku kabadegungan budak abdi. Matak beningangan pas Pak Ustaz dongkap teu aya anu sajami-jami acan nu keur saeun mulasaratna. Teu hiweuy lah ieu geuning tatona budak bisa leungit. Nah sungguh boga amalan naon sapadegong-padegongna budak urang lamun teh mah nyata 3 dinten 1 acan kejadian nu disebutkeun maot teh kamari budak ibu teh si neng teh sabarna teh tobat ka ibu nepikeun ka ceurik nyuung dina pangkuan ibu kana indung suku ibuna kana indung karena sampean ibu oge nepikeun kan diciuman jeung sajabina diwasu salat maca Quran 3 dinten 1 acan kejadian eta teh. Nah eta cek ajengan ieu oh nya mudah-mudahan ieu pertanda tobatna urang kali ieu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayeuna masih kaya aya. Di mana enak jadi ustazah gitu kasabatna ke ibunya kersa ngabimbing urang kali ngabimbing ibu-ibu pangaosan sareng sendiri. Nanti nanyakeun di mana cicing we di dieu. Kalau ini jangan enggak ada di apa alamat penting di mana. Pokoknya makan ajengan datang ada yang gitu bisa tetangga ejek masalah. Nah singkat cerita berarti intinya pelajaran penting kamu urang naon kahiji seberapa banyak dosa nuku urang dipidamel tong leutik harapan tong leutik hate urusan jeung Gusti Allah. Tapi lain hatina tong nyamkan lain hatina urang nyapirakeun teh tobat mah tobat. Amun kitu mah aden atuh abdi ge rek tobat isuk mah tong isuk. Ayeuna da isuk ge can puguh hiru leres teu ayeuna jam 10 kurang 5 menit can tangtu abdi ge 10 menit deui hiru bawa keur ngomong ibu-ibu kalapa teu apa leres teu ibu bawa keur seuri nyeuleukeuteun ibu seuri tarik teuing nyawa ibu ka acrengkeun Allahumma shalli wa sallim wa barik sampai teu damping atuh ieu mah Allahumma shalli wa sallim wa barik anu teu apa leres teu suka di sini dugikeun abdi mah nom kene gari maot kitu butuh dukala tuh si emak si apa nu salah puja lu mah kene nya awak teu maot budak kene seueur leres kitu abdi mah jelema beungar nya maot teh butuhna kanu sangsara wungkul ibunya da duga ngaro ge malah raot abdi mah pejabat emang lamun nu maot dengan syukur aya tuh henteu pejabat ge maot leres teu mantan presiden teh maot leres gitu jenderal wae maot sadayana maot ibunya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah ieu jamaah rahimakumullah pelajaran penting jang urang. Terus kamari aya nya sasasi ka pengerkiran kita kasal saya di ustaz yang SMS Pak Ustaz saya ini seorang jablan nyebut di SMS nanti karena diri abdi sok mangkal di puncak abdi sering ngalayanan pamagat nu teu leres tapi abdi ayeuna alhamdulillah hoyong tobat tapi aya kata-kata nu sae ceuk abdi bahasana kieu deubang ajalan akhirat teh nah tobat abdi ditampi moalnya ku Gusti Allah da abdi mah jalmi hina nah murumusna kieu lamun jelema ngarasa dirina mulia sok deukeut kana kahinaan nah lamun jalmi ngarasa dirina hina insyaallah deukeutna kana kamuliaan. Jadi ieu jalmi ngakukeun seorang jablay bahkan nyebutkeun namina lah kan teu kudu disebutkeun karana di anu sarua jeung urang. Ayo disangkan nuduh eta ieu nya sanes. Ieu
gitu nyebatkeun nami abdi ieu gitu abdi seorang jabahnya gitu abdi hayang tobat nah yakin aku Allah bakal ditampi da abdi mah jalmi hina di saat ieu jalmi ngarasa dirina hina insyaallah Allah tuh bakal ngangkat jeung ngamuliakeunana mata kade urang teh kudu jadi jelema bener nah entong ngarasa pangbenerna kudu jadi jelema mulia nah entong ngarasa pangmuliana entong jadi jelema hina dan ngarasa hina mah sae komo di saat ibu tahajud ibu ngadoa mah kudu mata abdi mah made ngadoa geuning